bahasa Sunda sang ibu. Saat can dikawitan, pimpin doa heula. Kalian juga sok ngadoa heula. Ajeng ngadoa dikawitan. Rengse tatan-tatan nguluk salam. Abdullah, Adelia, hadir Bu. Aditya Saputra. Ikut kamari, kurang tos diajar ngeunaan pakeman basa. Pakeman basa teh lain artina rem pakem lain. Tapi dalam bahasa Sunda aya istilah-istilah tentang yang tidak bisa dirubah. Wandana oke atau jenisnya banyak. Kita hanya mempelajari 5: babasan, paribasa, gaya basa, catatan dan juga. Coba Adel, contoh babasan naon wae? Panjang leungeun gede hulu. Panjang leungeun gede hulu. Nah, satelah can dikawitan karena materi urang geus briefing heula nya. Petunjukna sebutkeun warna lain bentuk atau tulisan. Bisa dimulai? Bisa. Dibuka mulutnya bersiap. Ya, perhatikan pakai huruf. Fokus biar kita lebih semangat, lebih fokus. Orang pusatkan panitena ice breaking heula. Bab anu katilu mah urang bahas tentang pakeman basa atau dina bahasa Indonesia mah disebutna idiom. Ya. Tujuanana dina dinten ieu hidup diperedih pikeun analisis makna dina berbagai idiom. Ya, urang titenan heula tina percakapan atau paguneman indung jeung budak ke aya idiomna. Aya pakeman basana contohnya disimak dulu terlebih dahulu. Ada sakeudeung marah minta
lain neraka cuma tentunya mah tidak mau sedepat ke kumadiang pura tong itu gawe ka kolot mah baik mah yang diharga anak tangga ibu kanggo anak tapi eta mah geus jadi kewajiban menjadi anak kolot mengubah maksudnya merasa baik-baik dari tong baru kita punak kene sanajan jaga di sampai jadi jenderal oge angel indung ditunggu rahayu bapak tangka darajat jelema nu neraka kolot mah alupur teu sirungan kahanap akaran jeung kuring Nah, cobi di titenan dirinya. Ayah kecap indung tunggul rahayu, bapak tangkal derajat. Nanya bapak jadi tangkal, atau anaknya naonnya lain. Tuh kita contoh pakeman basah. Coba Tia, dibuka HP-na, pilarian naon hati indung tunggul rahayu, bapak tangkal derajat. Nusanes, dapet jawaban Tia, ya. Aku tunggu udah anak cek tunggu labuan tangkal terus di luar ayah tunggul na urutnya kayak tunggul lamun tangkal mah jelas kan pohonnya lain maksudnya indung teh tunggul atau bapak teh tangkal lain tapi ayah artinya kapendak kan iya sok sebutkan Cintari Tiada keselamatan kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa doa ibu dan bapak. nah itu maksudnya indung tunggul rahayu bapak tangkal derajat teh ridologi diridolodain sebenarnya keselamatan apapun kerahasiaan itu ada pada ibu dan bapak. Bagi 5 kelompoknya. Nah, ku ibu dipasihan waktu 10 detik kumpul jeung kelompokna masing-masing. Kedola. 1, 2, 3, 4, 5. Sok, diayeuna 50 detik. Atos di kelompoknya masing-masing.
Hasil kelompok 3. Tilu. Hasil kelompok 3. Tinggalkan. Buntut kasiran, kolak medit. Gede hulu, adigu, sombong. Panjang lengan. Bibir lemet, sok nyabot barang batur. Burung batok, pamer pakai barang benang hijau. Mandi jumrah. Lamun kayang tahun untuk bareng usaha maksimal cita-cita bisa kawasan. Ada tetap kurung kuliga kurang wawasan tegaul. Amis budi sampean ramah Gaina heran Caina heran laukna beunang kebiasaan hese dipikeun atawa diroba. Agur kupayung butut cahaya laksana dengan bukan batur. Atas Itu kepala. Ayo komentar deh. Kelompok tilu. Nah, yang komentar deh. Tadi nu salah bagian mana? bagian kayak satu bareng. Kenapa dengan? Ya tapi Baca. Usaha maksimal cita-cita. Emang bener. Tadi nu ada takung kuliga. Oh, arah ke kurung kuiga kurang wawasan tegaul. Nah, ada takung kuliga. Kelompok saja. Ada jawaban lain? Nah, kita jawabannya. Kebiasaan. Atau lain. Poinnya 7-nya per kelompok tilu. Sok ditutup lah. Sakitu nu dipikahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna kerjakeun soal kanggo hideung ngadedelan naon anu tos dikerjakeun. Linkna aya dina grup kelas WA grupnya. Sok dibuka HP-na. Ku ibu di-share didinya. Perhatikan deh Kak Mayur. Gracia, perhatikan lagi ke depan. Ini yang tadi kita bahas, yang minggu lalu juga sudah ibu sempat jelaskan mengenai pakeman basah. Pakeman basah teh ungkaran khusus mandiri teu bisa dirobah, geus matok, misalnya jadi panjang bulu misal. Panjang mah babaturanna jeung leungeun. Lamun gede jeung bulu.